pusing. Datang ke imah sudah tema pemajikan karek bisa diantun cai kaden ngabebetkeun gelas. Ngalungkeun piring saeng di dapur teh api-api bulan we tampreng terong. Geus begitu teh. Cek Imam Ghazali rek fokus ibadah kumaha. Datangkeun cek Imam Ghazali sabar. Ulah menta sabar, datangkeun sabar teh dina nalika dibere musibah. Namal kuat kalau menta sabar mah. Karena diberi cobaan berbagai cobaan. Memang kita kan gitu datangkeun sabar. Alhamdulillah, rek fokus urang gimana? Ayo namun saudara sabar, fokus ibadah. Barang rek fokus ibadah ngalamun heula, Gusti. Nah nasib teh kieu-kieu teuing tah. Eta urang geus sabar kan? Geus sabar padahal eta setan mah nafsu terus we. Gusti. Nah nasib teh kieu-kieu teuing. Padahal abdi teh baheula atuh bodoh-bodoh teuing atuh. Darah rasaan mah baheula teh atuh abdi teh sok kadang-kadang aya we ranking 17 we. Batur mah aya nu 25, 27 tapi geuning batur. Masyaallah. Dikeresakeun boga pamajikan nya geulis nya salehah. Ya Allah. Ari pamajikan abdi nya hideung. Yang berdebur, yang goreng ada. Gusti, batur mau usaha itu jalan, iya jalan. Gawe hormat lebih kaya. Nah, ya pikir-pikir. Tarik tangalamun. Pikiran naon, kodok jeung kodar nu terjadi di diri urang. Ngalamun, rek salat depan ku ngalamun Gusti atuh. Mudah-mudahan we nu kamari terjadi teh. Eta teh sing jadi naon namina teh sing jadi naon kamari teh terjadi teh atuh sing jadi ieu kana abdi gaduh milik ku atuh Gusti sugan we nuju kieu teh kubu-kubu anu masihan artos familiar Gusti mulai tah mulai cek Imam Ghazali rek bisa ibadah kumaha siga kitu datangkeunlah ridho Gusti kata nanaonan pikiran abdi siga kieu Gusti abdi ridho kana sakabeh qada terus dipasihan ku Gusti dar salat tadi dinya mah masyaallah salat fokus mulai